Sampurasun, tepang deui sareng sim kuring Najwa Aulia Firmansyah dina Warta Basa Sunda. Aya wartos anu kedah diperhatoskeun ku urang sadayana, di antawisna aya jalmi anu kahipnotis di wewengkon pangaritan Salasa 26 Januari 2021 tabu 5 sonten. Di zaman kiwari mah jalmi teh hoyongna ngagaduh harta nu gampil sanajan teu halal. Jalmi anu ngahipnotisna nyuhunkeun artos 200.000. Sanaos artosna teh mung sakitu-kituna. Ku jalmi anu dihipnotisna teh dipasihkeun wae. Da manehna teu emut, tos sabaraha jam ti dinya jalmi eta teh nembe emut, atanapi artosna teh tos teu aya. Nembe tulung-tulungan atuh jalmi nu aya di dinya teh paciweuh milarian anu ngahipnotisna. Parantos teu aya, janten urang teh kedah atos-atos bili urang kahipnotis. Langkung sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring. Mugi ieu warta mangpaat kanggo urang sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun.